Hei guys, hei hei hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei guys, balik deui ka konten Mamah Aero dan Gio. Ye, di video ayeuna urang rek ngabagikeun tips kesalahan dalam bermake upnya guys. Keheula maksudna di dieu kesalahan teh nyaeta salah milih warna shade. Ya di dia urang erek nyoba pakai cushion ya guys, produkna naon tadi tanya poho urang teh pokona mah ya geus lila cushion itu teu dipake nyongge asa bodas teuing tuh kabeungeut teh tempokeun tuh numpangnya salah tah entong terlalu terang teuing nya mun milih shade erek eta foundation atau eta cushion, tapi terlanjur pokona malah kayak tempo hasil akhirnya bakal medok pisan bodas teuing henteu ya urang perpadukeun wae jeung makeup nu sejena makeup sapopoe urangnya seperti biasa tadi geus diberem-berem eta pipi urang katagihan ya guys, eta pemerah pipi teh mung pake naon tadi teh lip cream atuh asa hasilna mani alus dibandingkeun pake pemerah pipi teh naon ngaranna teh nya nu kitu urang jadi katagihan make lip cream doang ya kan ambe irit budget gitulah sekalian gitu tangis pokona mah kitu we lah make up sapopoena we urang mah da make up taresok nu ararieu nyoba we ayeuna pake cushion gitu tapi asa cushionna warnana asa terang teuing kan kuduna mah lamun pake cushion warnana satingkat we leuwih cerah entong bertingkat-tingkat mantah katempona medok tapi nya it's okay lah lanjut we nya kada henteu ngeblok teuing henteu bodas-bodas teuing lah sakieu mah nya komo hasil akhirna mah insyaallah pasti bakal alus tapi kahareupna nya omat we atunya barudak entong make shade anu caang teuing eta urang mantak cushion tara dipakena mah da kitu asa bodas teuing tapi nya oke bae lah lamun jang mimiangan mah rada bodas saeutik mah tapi nya asa jang diimah masak kurang kumaha nya mun pake foundation oge paling urang mah anu warnana sarua warna kulit urang gitu teh tageus urang teh eta sabenerna mah keur ngacaprak aya nu ngajak ngubrus tadi teh ka imah mung atuh ku urang di silent nya piraku atuh urang erek di jilentrekeun urang ngubrus naon kitu jeung nu tadi ka imah ngubrus ge lain ngomongkeun jelema nya guys saya biasa ieu mah ngagosip tuh kan hasilna cuco hasilna mah teu pati bodas teuing nya geus lah tuh tara nya geus we atuh lah sakieu mah nya geus we pokona mah geus we atuh lah